Naudzubillahi min urang marah dunia mah tampi nu sumping ti Gusti Allah, nu sumping ti Allah harta ka urang kana panangan tong diteuneun balanyakeun, jang anak ulah, jang pamajikan ulah balanyakeun. Yang sababna Kang hatur rumahan amplop 5 juta jang anak eta bapak bakal dihalangan tina jihad fisabilillah ku Allah. Nusok mikirkeun anak tina harta banda eta ciri jama dihalangan jihad fisabilillah. 2 bakal oret buhlu, 3 bakal suhu mendit kikir. Akbat kurmah mau teh teu ninggalkeun naon warisan. Begitu ditampi Hasan Basri nampi naon tah, nampi pamasihan sasanes Hasan Basri Malik bin Dinar ditampi cek hate lamun kapamajikankeun bisi goreng ke urang di akhirat nu sangsarana mah. Jadi kuring mah mending keneh ninggalkeun pamajikan jeung anak garoreng daripada kuring goreng di akhirat. Tak artosna teu dipasihkeun kamanakeun tah kata tanggakeun. Itulah tamaya bahasanan dina kitab itu bahayana teh. Tak Rasulullah nalika wafat teu ninggalkeun sadirham, teu ninggalkeun sadinar. Nalika Rasulullah naon tah cek urang atuh kumaha budak isukan tah urang mah kadinya ai budak dirizkian ku Allah atuh dirizkian ai urang dirizkian atuh masing-masing rezeki mah urang sieun budak sangsara tah eta nu salahna teh. Mantak yakin jelema nu kitu harta mah ku ahli warisna bakal moal manfaat. Ina kitab lamun jelema geus mikir warisan jang anak moal manfaat harta banan, lamun geus pupus eta nu ngawariskeun anak pasti dianggon-anggon tah. Ceukna kitab dipake meuli awewe, dipake sesenangan, dipake ulin pasti kadinya. Atuh anak kumaha ulang tuh dipikir anak. Abdi mah yakin karena fadlu ti Gusti jang anak mah kitu tah. Jadi sore eta musannif ari ahli waris sesenangan di dunia make harta nunang urang, ari urang isokan di itu dihisab nu rieuhna urang nu senangna saha tah kitu nu senangna mah urang nu dihisab nu rieuh